Rasul nu utamina sejak nyohongkeun dihabunkeun kas palawargi anu parantos aya di buangan ieu. Hujalaran simkuring teu maparin ti awalna yen bakal aya seperti kieu. Ieu ngadadak sadayana. Prang-prung mun cek Kang Oca mah ieu teh pok pek prak. Pok omongkeun, pek entepkeun, prak gawekeun. Jadi tos diomongkeun, dientepkeun, lantas langsung digawekeun. Tah kukituna nu mawi teu aya uleman anu disebat resmi. Sadayana ge mung saukur diwartosan, ayo urang ngobrol. Tah kukituna disebat tadi ruang ieu teh, acara ieu teh eusi tapi kosong. Kosong tapi eusi. Nah gitu. Nu ngawitan ku abdi bade dinugikeun teh salarosna mah ngeunaan sadasawara. Ari sadasawara makan ieu teh urusan 10. Tah aya teh 10 urang ieu nu sumping. Tah eta disebut sadasawara. Nah, jalaran parantos rempeg mugi ieu tiasa diuningan yen bade ngawanohan kala saka Sunda. Ngawanohan kala saka Sunda seueur anu naroskeun naon ari saka. Ya, nah, di dieu sadaya anu ku abdi didugikeun ieu mung kanggo dokumentasi sapertosna seratan Abah Ali teh teu cekap di aos kitu bae nu mawi kumargi ayeuna parantos metoda atau medsos tiasa nganggo cara naon wae nu mawi kusimkuring ayeuna urang aoskeun. Kitu rupina ya kumaha sapuk teh upami abdi ngawanohkeun kala saka. Sapuk pisan. Alhamdulillah. Kala saka Sunda teh kala Surya ditambah ku kecap Sunda teh keur ngabedakeun kala sejenna. Kala ieu oge tantu geus heubeul pisan. Tembong aturan anu dilarapkeun nu dilarapkeunana make jeung kudu dikurangan sapoe dina unggal 128 tahun. Matak timu nepi kadinya oge tantu geus kaalaman sababaraha kali dina kala Masehi oge timuna kana urusan abad kitu mah dina tahun 1582 Masehi. Jadi lamun dibandingkeun kadinya mah hartina pikeun yen unggal 128 tahun kudu dikurangan sapoe teh nya aya 1000 taunna can aturan-aturan sejenna. Tapi anu jelas mah aturan dina kala saka teh yen unggal 128 tahun kudu dikurangan sapoe. Ari dina kala lian mah eueuh. Jadi aturan ieu mah tulen aturan saka Sunda dina ngabagi umur bulana teu sarua jeung kala lian deui.
dina awal tahunna oge mandiri. Peryogi dikuningakeun margi seueur pisan kamari oge nu nga-WA nyebatkeun ieu teh urusanana kunaon kieu saka teh da sabab teu ngurangi rasa hormat ka Kang Ali saurna teh nya ari kitu keneh mah keneh kumargi teu acan terang upami nu nembe diterapkeun dileugeunan kecuali kalau Kang Oca mah masih tos apal ieu nu kanggo umum mun nu nembe dileugeunan bahwa kalau sakali urang mah beda tah nu nembe didugikeun nah kitu nya. Ayana saterasna ya cenah kalau saka teh di India memang India oge mibanda kala nu diaranan kala saka tapi aturanana beda jeung kala saka Sunda jadi nu nyeuna mah tungtungna oge aing-aingan ngan ku ayana gaul jadi aya pangaruh seperti tina kala Caka Sunda ku aya pangaruh ti Islam nepi ka Mataram nyieun kala Jawa anu tembong pisan aya pangaruh ti Islamna nyaeta ngaran poe tanggal tur ngaran bulan. Ayeuna urang nyebut karena pananggalan di urang teh kala saka tapi can aya nu ngabuktikeun yen eta teh kala India nu aya ngan kakara dugaan ayeuna bukti yen aturanana teu sarua kapan jelas kala saka Sunda teh lain kala saka India ngan pedah sangaran setahun surya dibagi jadi 12 bulan surya jadi teu make hitungan bulan atawa candra tetep dina patokan kalangkang lingga bae di awal tahun nepi ka akhir tahun teh pilih genti 30 jeung 30 hiji poe tapi dina bulan ka-12 mah lamun ninggang di tahun pondok dina 12 mah lamun ninggang di tahun pondok umur 30 poe ari ninggang dina tahun panjang umur 30 hiji poe kajadianana 4 tahun sakali tapi unggal 128 tahun bulan anu ka-12 umurna 30 poe lain 30 hiji poe jadi angka tahun anu beak dibagi ku 128 eta hartina tahun pondok dina kala surya saka Sunda. Nah rupina bedakeun saka mah kanggo dokumentasi wae kaleresan urang badai mayunan pergantian tahun saka di 1843 saka Sunda ka 1844 saka Sunda nu ninggang dina tanggal 20 hiji bulan 12 tahun 2002 hiji dina abad ka-2 hiji poena poe Anggarapon hiji kasa 1844 saka Sunda dina wuku
guye. Tah eta pedaran saka. Naon ari disebat bedana saka fungsina jeung caka. Saka mah nya urusanana aya patula patali jeung tatanen. Nya eta aya pare taya parantos disayogikeun di dieu anu kanggo mipit amit dina dinten ieu. Sakitu panginten dokumentasi kanggo saka mah. Ku kituna urang nyebatkeun naon nu disebut indung poe, urang larapkeun bae dina naonnya istilahna teh tutorialna nya. Nah, cobi ayeuna mangga ti abdi sakitu wae mendarkeun kala saka yen dina poe teh kosong tapi eusi tapi kosong nya eta ayana saka Sunda anu bade engke di pergantian tahun teh di Pajajaran, di kota Pajajaran di Bogor kaping 21. Tempatna di naon namina teh Hotel Braja Mustika. Tah eta engke di Bogor teh. Mugi ieu ge para wargi tiasa aya nu gaduwatos tiasa sumping ka Bogor. Tah eta urang miangkeun ti dieu. Ti adikna mah sumur Bandung kan itu. Tah eta beubina. Sakitu hatur nuhun sampurasun. Karembong jagat anu disebat ieu sanes tarian. Ieu namina Ibing Sakral Poe 7. Tah engke lumpatna kana asal usul poe. Kunaon ieu ngan saukur muter da sanes tarian. Tapi tingali arah mata angina yen ditincakeun urang nembrag di Gunung Sunda burangrang ieu muter kawetan kaler kidul ngulon. Lagu neang indung di dieu ilustrasina mah seperti budak neangan indungna, leungit indungna. Tapi dina urusan Ibing Sakral Poe 7 nu diteangan ngahijikeun poe indung ya supaya salamet sadaya lamun indung poena geus bareng ya otomatis alam oge nyubadanan ka sakur makhluk nu aya di dunia sakitu tah mangga ayeuna saparantos ditinggal kieu kusabab ieu ke indung teh ya abdi bade nyongkeun Bunda Eni Teh Nina Putri Anis yang dari Kelantan mohon berkenan untuk berdiri di sini sebentar saja. Nah, sekarang untuk mipit amit dina tilu poe indung ieu neangan indung tata titi ieu kumargi di payuna parantos aya pare cai da moal aya moal hirup lamun eueuh cai nu mawi sakedikna bade nyohongkeun nunduk heula calik sakedat tah ieu pertiwi masing-masing biasana doa.
puter deui laguna supados tiga perempuan ieu nganyebrakeun sampeana sareng ngalebetkeun ka rembongna. Ya. Mana ini teh? Windu. Batara windu, kalangan dalakan. Nah, ini mangga kakina biasa kapayun, kapengkel, kapungkur, kapengkel, mangga ieu kagot. Ya unggul. Kagigir kakinya. Kanan paling itu. Adap lagi. Tekan. Jalan putar. Selamat berjalan. Ayo. Siap. Dan memang itu sakit wetang kalet udah gitu. Sakit itu ieu kanggo pengenalan. Jadi pada setiap nempelnya hatur nuhun. Tah eta mohon kanggo saka. Upami kanggo saka eta disuruh panon poe dugi ka wenginan deui, dugi bade ka balete. Tah eta teh urang teh kudu diajar hirup tina panon poe jeung bulan. Sabab maraneh mah nyaho waktu. Di samping nyaangan ka saluruh umat dunya, saluruh umatna, manehna begitu maletek surup geus dina waktuna dibikeun ka bulan. Bulan nyaangan oge tah di dinya urang ayana kudu ajen ka ayana panon poe jeung bulan. Kabeneran ya ayeuna ieu poe linggang dina ieu 7 sukra paksa ieu caang bulan. Tah sok rek ngaraon tah ieu. Hatur nuhun sampurasun. Sampurasun. Sataacan mengakhiri ieu acara manginten kan bunda ge teh acan nyarios sararesna. Teh atos nuhun. Da margi engke bunda mah di ditu nya di kaping 2 hiji nanya di Bogor. Parantos terwakili we heula nya. Tah aya abdi bade ngulas ngawitan dikelebetkeun kalender Sunda 1840 hiji sama dengan 2005 Masehi. Ta eta beliau sang kalangidar ahli sastra Wijaya anu anjeunna anu masih aya ti payun sami-sami sareng ngalebetkeun di tahun ngawitan medal. Tah perjalanan anak teras ka Bogor. Ayeuna di Bogor bade ngelebetkeun tahun saka. Nyaeta dikawitan dina tahun kembar. Tahun kembar 1844 engke anu majengna ka ditu Masehina 2022. Tah kukituna ngulasakedik ti payun 1804 hiji caka Sunda teh kantos simkuring nguningakeun bahasana teh peneguhan
sadaya oge rada hareraneun waktu di Pemda Bogor nya Kang Oca nya di Pemda Bogor tah kieu unu-unina tong keung sanajan aya di leuweung tong gimir sanajan aya di pasir Ki Sunda moal perlaya samemeh perang moal pati samemeh jurit sabab Ki Sunda miyuni cai di mana di Bendung kajen caah leleberan tibatan pegat ngalampah tah eta mangga diregepkeun ieu bahasa peneguhan Ki Sunda. Hatur nuhun, sampurasun. Sampai.